Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahlan nikah wa daba ilaih wa harama sifa wa ada ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sugeng puji ka Gusti anu Maha Suci Allah Azza wa Jalla anu salawasna nang tayungan urang sadayana, sehingga alhamdulillah ku karunia anjeunna urang sadayana tiasa riwung pulung patepung lawung paamprok jonghok dina isaha dasanes dina raga nyakseni walimatul urus Neng Isna Nurul Hasanah sareng Kang LG Alamsah anu mudah-mudahan sing enak kelancaran turta mudah-mudahan sing kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat miwassalam mugia tetap dilimpahkeun ka junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge para keluargana, para sahabatna, para tabiin nu itma kamantena ti awal tug dugi akhir zaman, malah mandar dugi ka urang sadayana anu mudah-mudahan urang sadayana kenging syafatul ujma ti mantena jaga di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Para alimul ulama, para sesepuh, para tokoh mioh masyarakat anu kusim kuring dipihormat, keluarga calon panganten pamegat anu kusim kuring dipihormat, para tamu undangan anu sami rawuh di tempat anu kusim kuring dipihormat, niti wanci nu mustari nigang mangsa anu waluya, nyuk ceruk gunung kahirupan ngambah lembah kabagjaan, cunduk kana waktu nu rahayu ningang mangsa anu sampurna, anu mana dina ieu mangsa dua insan anu beda asalna baris dihijikeun dina hiji iketan anu mudah-mudahan iketan ieu sing mangrupikeun hiji kunci pambuka jalan geusan ngambah kabagjaan